sanes tiba reto doa urang dikemangkeun ieu hate abdi doa bunga kabina-bina ayeuna urang ngahiji ayeuna urang ngareni euy kamati hadap tiba siapa makan soal-soal teh udah aja terus urang rendingan ieu hate abdi tamaci badiang baca kabina-bina ayeuna atos laksana ayeuna geus teu kabagian deui atos laksana di aurkan 30.000 ditamihan 20.000 jadina teh 50 nol opat aya keneh kumaha bagian duayana kita bagian urang dicepeng heula aya kupon insya Allah aya hadiah atur nuhun ku besan atas nasihat hadiah siap aya kupon kumaha ibu disebatan atanapi ditingali cina dibuka nomor sabaraha acis wah dina acis Pak dina acis Bapak ayo sebelah hiji oh kita bagian kupon sok ibu gerak beder keur aya kupon sirik euy mah hah ya Allah 100.000 Bapak kumaha dina 5.000 10.000 50.000 100.000 alah can kayak ge loket-loket mah karena abot CE bebesan tadi betul siap kupon siap dibuka coba heula mana hadiah lagu ring teu ningali siap siap dicam kera teh heula mana hadiah lagu ring aya siap mana hadiah nah tenang disebutan ya Bapak lurah cika ngali 50.000 naik ke labu kabage ya kaduhung jawer atuh jeung gulungan nih maci atuh tukang kabage 100.000 rugi kuringannya ieu mah cik abah uang sareng deui Bapak anu eta ngalika teh hideung emut nya anu ngawi maah edek ngolok we da atuh teh kabagean tenang nih sabar urang mah titik sok tenang aya 100.000 50.000 5.000 aya TV aya kulkas yang teu aya pantuan bae ibu polong-polong we aya ceko ngan sabelah gayung kohok bae dibuka selamat Anda mendapatkan bebantu beberes di dapur wayahna ulang-ulang cicing dia tapi kan beres bobongkar da capek hajatnya sok Pak tenang buru barudak bawa pulpen tulis 100.000 Bapak hadir urang aya tarik aya keneh sok kana keneh Pak Haji tah teu kabagian saha wah ieu mah bahaya aya sabaraha hiji deui cenah tah hiji deui sok pilarian di mana cenah 100.000 aya tuh kamana cenah hiji deui tah nulis langsung nulis tadi rata-rata sih nulis wah taat ayo 100.000 di mana hiji deui tah nyusepna nyaakeun ka kuring berarti eta mah teu aya bagian abdi jeruk kawi beurang nikah tapi panitia mah engke dibagi-bagi jadian deui berarti padesan kudu nanahan deui khusus eta mah jeung jeruk kawi mah jeung loket-loketna aya kan Bapak ke abdi di mananya 100.000 menghilang tak? Abi curiga nyangsang dina terpal atau dina cengkeh 5.000 anu teh ya mah. Oh 5.000? Murahna 100.000.
sok nulis ibu guru Rika tuang ayah apakah ini gugur Pak Haji gugur lah gugur dicari hiji 2 10 2 setengah tilu kali opat nulis 5 kita nulis tagening kuntung ayah gugur berarti Pak aduh alhamdulillah tah manawi tadi teh aya TV laras tah Abadikan. Tuh, abadikan mangga dipoto malah dipotret. Neng nada semeringah kita, senyumna. Oke, abi bade nganyangnya. Katong Cing karunya kana nyawer. Neng tong uak lieu tong abi teh bae da urang mah geus takdir teh kabagean. Oke, urang mah ditukar. Ane nunggu. Perwara 10.000 batu 100. Kok ujang naik kok ngarese Pak Haji teh berburang hati. Alhamdulillah ya Allah. Pak Haji sing kagentosan anu langkung bukan anu ngiring apa sih rezekina sing kagentosan anu langkungnya tah sing sarehat mangga. Teteh orang mana teteh bagaimana ya abi kita yang sedih tadi dia pokoknya mah. Nah, langsung kene aya acara ayeuna mangga alat-alat napalna kade ibu tuh kabubar. Orang ningali kemesraan Julio Romeo dan Juliet nya sok neng tutupan kayuna neng ngadeng jeung AA di mana kira-kira koyok kasakseni tapi aman atau aya batu jari julukna di dieu we di payun apan kedek tempur nicak nog meureunan di ditu bade di dieu sok atuh bertini nah ari napa teh wayana dihias ku mama da sok kitu malah pangedang mama lamun teu dilaksanakeun sok ieu aduh mana alat-alatna mina cicing mina ditukar dek kana uteuing di dieu bade di naon tadi teh ka teh aa nya ka ieu neng nya asa papayun punten diabadikeun neng ridho di napa jeung mama kena napa jeung bapak ridho tidak. Tas acara punten ka juru kawi bapak kade kadinya abi ieu manawi bade ku bapak tapi kena naon urang sasarengan we nama ngiring ade sok ning nacingogo ge. Sok. Aa nyaketan ka nih. Aku cingogo ari aku. Cantik. Ieu teh nambal teh nyaeta hiji papatah sabi kene gambaran kehidupan di rumah tangga ibunya tadi mah ngawurkeun teh kitu teh cek abi tadi teh ayeuna mah sami neng di mana ditaruh ulah aya ngabar kosan neng yang eta teh ingat teh pikiru deui neng apalin anu geulis mana aduh masyakan wan sok neng mana sampean si AA anu paling katuhu gimana ya oh kumaha maksud jadi katuhu kenca kiri kanan gitu atau mama berarti naon oh iya kiri kanan so mana sampean si AA anu paling kanan katuhu sok siap rasa tuh jadi pengantin rasakan saya kanan nah eta nih tuh warna mana ping eta mah cabak tuh namanya sasari Allah tapi kayak tulis apa aja mata gelas jika sini gelas aduh nah gitu kabeh SMA siapa mana tuh si AA nu paling kanan cicing kayaknya di channelnya dihanap deh sok hanap eusan tapi eta mah henteu ada eta kaluhur mah eusan nya etanya ngajen nya tuh mah karesa adek-deknya nah cicing sok laan sapatus si AA anu paling katuhu eken kanan
sok dipologongkan ya. Singkirkan itu celananya dan tarik batok ke atas, digoronol-goronol saja, tong disingserkan digoronol. Nah, apa baheula mah neleng ningkung wer ka inung-inung ngompolan teu kaudekan gara jangkung wer cing luhur kurang luhur semetuur lututnya tuur teh sok disingkirkan dan ke ataskan digerenelkan saja sok terus geningan ayah buluan nah atau tinggal itu pertama kali dia menyentuh ari nanya naon ari mah heboh dicitra engke neng ukeun ka dibagi heeh pageuh teu pinter sok neng tati neng mundur ka tukang anak serbe di itu BJA nah gitu mana mama hajatna mama besar mana atau napi mama hajat bikin aja ke eta kana hareudangun mun paksakeun teu kajalan opat nah Gusti sok bade ku ibu ku nek mak nek kasihkeun nogna mak nek cacing sok bade ku mina atuh teu naon eta nogna tong dibungkus hade bisi taniu atos-atos ai nogna teh nog asak pas heuli jeung kana idangan pas diincak teh ngabeuleuek ciga tai kotok sok eta min kade mina uwa na ieu atuh mina belah ditu dah gitu sok tong payunan si neng payunan si anak tah kasep tah bibi masih harno kecil ujang bieu si neng matos pinter di staros tuur bener nyasarna teh lain kana ping-ping lain kana taeun gitu tanya ping-ping tapi bener tah dina rumah taona oge kelah berpikir secara positif kudu ulah gagabah lamun hiji keputusan diambil secara tiba-tiba teu dipikir-pikir heula hancur rumah tanggana tah ya gitu cicing nginah wayana korban heula di dinya di pinggirnya ya berdiri dan bengadeg di dia di bengadeg gitu ceuk teteh hiji angkat sampean si luhur si gagah deui tong leuleus muntang kamina muntang kana pundak kasih bibi tah heuh kasih teteh tah kitu sok urang ayo aya isusan hiji atuh sing gagah dekat mah make gaya saeutik dibegeun hiji dua turunkeun eusan tilu mun ceuk teteh cret berarti bagian nicak nog dan can cret mah tong ditingcalkeun jadian deui hiji tilu dua ya hiji setengah hiji tetap di luhur ya jadian deui tenang kayak di buruhan tenang hiji tilu iya dua hiji setengah tilu iya cret astagfirullah nicak nopot geus kitu kumaha eta teh maka geus nyemprot berarti ya Allah nicak teh kotak lu di kumaha geulis dirakon suruhkeun lebu naon di kumaha ku cai naon tong urutmu mah wadah cai naon cai bersih ye sok da mah dibantuan moal merasakan dia cici tenang papa aku akan melindungimu walaupun kuku aku rangeteng tidak apa-apa kalau dicolok ke musik dicolok sok eserkan heula dicolok saja ya dikosek sok mani mulus mah pernah dorongehen gitu nyai mah pakai pasir nyai mah baheula lagi pernah ada nyai teh sok ieu kering geuning ke bagian di kamar coba bagi dua cenah litu teh geuning teh bitisna teh buluan biasa jadi masuk buluan gitu tah tapi ai badan-badan teh nyai disuak ngalina eta teh lupa letitna dikosek-kosek berak eta kayu oleh ngubur kene oh ya
istri kan wasu deui eta leupat tepitna eta tah jempolna oh iya ya selepan-selepitnya kaki atuh sok bisi tidak gitu tidak paham ya jeung dicolongkeun atuh eta keneh SMM ke sini ke pinggir sok dikucurkan dan digorodot saja ya nah gitu sok keneungna deui mau can bersih ada ieu mah hak wartos mah istrina bersih can atos mina atuh dina tempur sok muntang ka bibi bawa ka bisa satu aja ya mesti aduh dilap lah gelis dilap singgari ieu mah jeung ramotok ini diabuskeun bener baudangna berat can pengalaman tak kumaha di papatahan ayeuna sok nu ikhlas tong jeung sadorododna ger dilap teh kurut nyumpak katel hideung atuh komeho sok bagjanya jang ada istri kawan atau disadiakeun kos kakina acukna keng istri ka taya teh gambaranana nah saya bersih sok lebetkeun ayeuna cantik ya Kak hadiah duh siji sok atos hejo ari si acing na nyingkir lah henteu sok kira-kira nyingkir turunkan deui sok rasakanlah sok dah kita juk abang langsung selamat cenah eta bahasa kitu ade yang bisa keneh dah kita dulu mani apik tadi masih belum sampai perjuangan di rumah tangga teh cukup kitu wae kudu bisa mirun seuneu mana minah suluhna kot ngan saling cerek ieu nya ci atuh ngan sakitu he cepengan tungtung pada tungtung kuduanana kudu sauyunannya ayun kiri sok neng tong tong da bakal pas ya heuh tah mimitina tong ayun kanan atau jeung awakna atuh cenah lahe-lahe wae jeung kitu teh ayun kiri ayun kanan bawa atas kemana gelis kaluhur atas bawa tengah goyang kanan tah ieu bisa pasea teh tah tuh kadinya goyang kanan heuh eta goyang kiri tah batu kecing jenerit ayun goyang kiri eta goyang kanan mata atong jejer diajar bawa atas bawah goyang kiri poho deui ayun eta mah goyang kiri goyang kanan tah itu ayun kiri ayun kanan eta ayun kiri ayun kanan ulah hilatnya so ritungnya aja potongkeun dia sing jadi dua keduaan cirina dina dapur oge pamege ngiring ngabatos istri sami kitunya bagi dua sok cek so potongkeun tak ayeuna bagi jadi dua kieu saha nu dek pangheulana nyumut hompimpa hompimpa alai hompimpa adi make kuku maka ada lagi atuh keusan pamer ka si so hompimpa alai hom gamreng ade beunang aja batu make kuku neng we anu nyeungeut lagi grabil gitu tah so namun nyeungeut cenah kudu diharangan da angin ngagelebuk kudu tepi ka aya haseup sing rata cenah suluhna nah so hesenya nih yang kukurang mah mata kudu ditentekan heula oge emak mah kuna ieu mah kuku ieu jadi ieu sok cak
sok asal penting nama ayat ke bulan tuh. Aduh jadi andai sok sekali deui. Kudu aya we tilasna gelis. Sok bismillahirrahmanirrahim. Nah, gitu. Sok, tiup ah. Pucaskeun ka hana. Wah, pucas tuh. Anyang-anyangan. Aku dipucas ka hana. Apa atuh can eta can ieu. Sok paekeun deui. Pasikeun aya nama ka Neng. Aduh nya. Hayu urang masak naon hayu keur teh naon teh kieu tutung. Wayang ada mangguaan. Kudu sauyunan. Cekes. Aduh pinter. Tiup ku Neng. Sok pucaskeun ka handap. Anyang. So, alah, cepeng deui tuntung pada tuntung. Tong siga anu eta dukuduanana. Ayun kiri, geus deui. Ayun kanan, bawa atas. Ayun kiri, ayun kanan, goyang kanan. Goyang kanan. Heuh. Pinter. Sok potongkeun ieu sing jadi dua, piceun ka tukang tong direret deui hartosna. Alam malagasan sareng Neng tong ditinggal deui hartosna aya nama tos rumah tangga. Gaduh Neng gaduh tong ditinggalnya jadian ti nol rumah tangga. Potongkeun piceun ka tukang tong direret deui. Sok 1 2 3 piceun. Dadah. Alhamdulillah rengse bade buka pintu bade sok Neng aditu